Ngaranna Sanusi, nenehna Usi. Ngaran Basajan, lain ngaran Extraordinary. Umurna kakara 4 tahun. Sapopoe sok buligir, tara di celana acan. Awakna seseg, rada bucitreuk, dahar wog sagala bres, komo mun dibere sampe manehot, sampe nu semu koneng, mun diseupan semu beukah, matak urui, dahar sampe manehot, bari silaan nekat, buligir, nyocolan sama guang, seunghah, kesang renung dina tarang. Usi tara kacaturkeun kungsi gering, paring, ukur, nyingsreuk kitu ge tara lila. Mun hujan, boh hujan leutik, boh hujan gede, kudu we hujanan diburuan bari nyawa leutak. Sare di manadugna tetep buligir, pebetah pisan disimutan. Kulit sukuna palebah bitis luarna mani kanel, kanel nanding kulit sapi. Bakating mineng ku digembrong dicocoreungit. Dicocoreungit mah sigana geus teu karasa. Komo bangsa bentol ku hileud mah tara kacaturkeun pisan. Ulin idek liher di buruan, keur mah ongkoh imahna Usi teh aya di sisi kebon. Jeung deui ari di pasisian mah di Cibogotongo imah teh ancal-ancalan. Anggang jeung tatanggana lanceuk-lanceukna geus rada gede. Usi mah tara dibawa ulin da dianggapna leutik keneh. Bapana Usi sapopoena tatanen, boga sawah jeung kebon. Nu di sawahan mah teu pati lega. Asal hasilna cukup keur dahar sapopoe. Penghasilan nu rada mundel tina kebon. Di kebon melak sampe, hui, taleus jeung sayuran. Bubuahanna ge loba, sabangsaning jambu batu, nangka, alpuket, nu kabilang loba teh salak. Salakna sok disebut nasir. Cenah mah nu didahar karasa siga keusik, jaba amis deui. Haseum saeutik, matak seger karasana, siga salak Bali. Usi sapopoena sok diasuh ku ninina. Komo mun emakna Usi keur ka sawah. Hiji waktu Usi dicalukan ku ninina. Ujang, kadieu, ye nini rek mere anak hayam. Diurusnya sing hade. Kitu ceuk ninina bari mikeun anak hayam sagede peureuk kolot. Usi kacida atuh heunana dibere anak hayam teh ajrag-ajragan jeung emprak. Ieu mah bakal jadi hayam jago. Ceuk ninina. Geura tingali. Anak hayam dicekel, tuluy selaping-pingna digesek ku dampaleungeun. Nya we hulu hayam teh ujug-ujug ngeluk siga rek kongkorongok. Usi resepeun, seuri nyeleuketeuk ningali hayam ngeluk siga nu rek kongkorongok teh. Ari indungna ka mana Nini? Ceuk Usi. Duka teuing ku careuh, duka teuing ku heulang. Ieu anakna nu salamet ngan hiji. Usi ngahuleng. Tuluy Usi mawa anak hayam ka kebon, dipangorehkeun ka hakanan tina runtah. Usi geten ngurus anak hayam teh, unggal poe dibawa ulin ka kebon atawa ka sawah. Dipangorehkeun rinyu, cacing jeung kadaharan sesa. Ari sare kudu bareng jeung anak hayam. Puguh we indungna ngambek. Usi keukeuh, tungtungna ku bapana Usi anak hayam teh diwadahan kana tingkem, diteundeun gigireun Usi. Hayam morontod tereh ngagedean lantaran arus parab. Ujang, urang bere ngaran hayam tehnya. Ceuk ninina. Naon Nini ngaranna? Si Gatot we nya. Nah, dibere ngaran si Gatot nih. Ceuk Usi bari neuteup mureleng ka ninina. Engke ku Nini dipangdongengkeun pangna hayam dibere ngaran si Gatot.
Ayeuna mah urang mandi heula bisi kaburu sore. Usi jigrah. Usi ngingkig lempang kapancuran rek mandi dituturkeun ku ninina. Pas sore ditepas bari ngaraguan magrib nina Usi ngadongeng pangna hayam dibere ngaran si Gatot. Paralap nina Usi ngadongengkeun carita wayang kulawarga Pandawa jeung anak-anakna. Dongengna dijojoan salah saurang anak Bima nyaeta Gatot Kaca. Tah tina ngaran Gatot Kaca ieu ngaran hayam disebut si Gatot. Gatot Kaca teh awakna gagah, kasep, kumisan, beungeutna semu beureum, bebenteng, keur ngabela bebeneran, nyaah karahayat. Kitu ceuk nina Usi. Gerak tingali beungeut hayam ku ujang pan rada beureum jekrem kasep siga Gatot Kaca. Najan hayamna leutik keneh komo engke mun hayamna geus gede mah. Usi nelak-nelak meut hayam. Gatot Kaca teh gagah sakti bisa ngapung anyaclang dina mega malang, tulangna tina besi, uratna tina kawat, tanaga bedas pilih tanding, bisa ngadenge najan aya nu harewos ti kajauhan, bisa ningali najan nu ditingali na jauh pisan. Gatot Kaca boga dulur sabapa nyaeta Jakatawang jeung Antareja. Jakatawang nu ngawasa laut, Antareja nu ngawasa taneuh. Jeung dulur silih wangikeun, silih hormat, jeung silih bantuan, silih asih, silih asah, jeung silih asuh teh nyaan lain bobohongan. Lalakon Gatot Kaca ramen pisan didongengkeun ku nina Usi. Duka teuing leunjeuran carita mah bener atawa henteuna. Han numideng kadenge ku Usi, Gatot Kaca teh pahlawan negara nu ngabela bebeneran. Jujur jeung nyaah karahayat, nyaah kasih cepot, dawala jeung gareng. Matakna ujang ge jeung dulur jeung babaturan teh kudu silih hormat, ulah papaseaan, ulah parebut cocoan, ulah silih rengan ka babaturan. Usi ngahuleng datara parebut cocoan, malah lanceukna Usi sok mangnyieunkeun mobilan tina kulit jeruk bali. Ti harita hayam dilandi si Gatot, jeung deui hayamna ge siga nu ngarti mun digerowan Gatot teh sok nelenden. Hayam jago lineuk ka Usi, hayam jago linghas ka batur bari sok macok, sok ngabintih. Hayam jago carambang, bulu bodas totol beureum. Basa si Gatot kerja jangkar, umur Usi 5 tahun. Usi tara-taranjang deui. Pokna era ku si Gatot, apaan awakna luis ku bulu. Era ku Gatot Kaca, najan Gatot Kaca wayang tina kai, tapi make baju. Mun Usi make baju, kaciri, kewes, pantes, buuk mindeng digolep. Basa si Gatot geus dewasa, Usi kakarak asup sakola dasar. Si Gatot geus kawentar sakampung Cebogo Tonggoh. Hayam jago eueuh nu ngelehkeun. Usi sakolana soson-soson, harepan aya dina dada. Braja Wisesa, harepan aya dina panon, dina ceuli, sabta pangrungu. Harepan aya dina dampaleungeun, Braja Musti bajingan kiri. Harepan aya dina tuur, Braja Denta, Braja Wikalpa. Harepan aya dina dampal suku, tapak nanggala. Usi hayang siga Gatot Kaca, hayang siga si Gatot nu gede kawani. Usi kungsi nyaksian si Gatot ragot jeung heulang, basa sawah rengse panen. Ka sawah nu geus panen loba hayam, ngorehan jarami neangan bangsal. Si Gatot kokotak tarik bari sisirintil. Sigana ngabejaan yen di langit aya heulang.
Hayam nuker anakan ribut pahibut nyumput. Anak hayam ting cariak ngalumpat nyumput dina handapeun jangjang indungna. Si Gatot nyebrut awakna meh ngapung guprak nubruk heulang nu ngoloyong rek ngaranggem hayam. Heulang ngajengkang si Gatot ngagerapak bari ngabintih. Heulang ngadaligdeug tayohna reuwas teu nyangka rek aya nu nubruk. Heulang jaya soteh di awang-awang dina taneuh mah ukur meberkeun jangjang. Usi muru mawa pangilang dituturkeun ku indungna nu keur moe pare. Heulang hiber dibaledog diletak ku indungna Usi. Si Gatot kokotak rame, Usi ngilu sisirintil ngudag heulang nu geus numbul ka luhur. Si Gatot jadi sabiwir hiji wani ngalawan heulang. Usi beukah irungna asana dirina nu dipuji. Nyaan si Gatot gede kawani. Usi tambah kanyaah si Gatot mindeng diogo. Diparab ku cacing kalung, diparab ku uk, diparab jangkrik geus puguh ku beas atawa pare mah. Kungsi aya jelema nu ngocal-ngocal nawar si Gatot. Pedah kawentar hayam jago nu tara eleh diadu. Gantawang teh Usi nyarekan lak-lak dasar majarkeun kolot gawe tukang adu hayam mah di akhiratna ge bakal diadukeun siga hayam. Indungna Usi saduk-saduk menta dihampura ka tamu. Ujang, eta tekeng kitu ka tamu. Pokna Usi mah tetep we nyarekan bari jeung maledog segala. Wah, kalau teu uyahan mah tukang adu hayam. Ceuk Usi. Tamu teh mengpeos bari kuram kireum. Sanggeus tamu eueuh, Usi digelendut ku indungna. Di papagahan ulah kitu peta ka tamu. Usi nembalan. Mak, eta teh tukang adu hayam. Bumina caket sakola. Karunya ninggal hayam ngan dikurung we saneng-eneng. Sok diadukeun di pengkeran bumina. Indungna Usi teu majar kumaha. Ari eta Ujang terang ti mana? Di akhirat tukang adu hayam mah sok diadukeun siga hayam. Usi ngejawab. Kapan dongeng bapak? Rame mak, ari bapak ngadongeng teh. Indungna ukur unggut-unggutan. Nya, da zaman harita mah zaman keur werit. Nu boga radio ge ukur hiji dua, komo TV mah ukur beja. Nu disebut hiburan teh eueuh deui. Iwal ti ngadengekeun indung bapa atawa nini ngadongeng. Bapana Usi mindeng ngawih bari maca wawacan purnama alam. Indungna sok nyaritakeun para sahabat Nabi. Ari nini nama mindeng ngadongeng wayang. Nu napal dia ingetan Usi tina dongeng bapakna nyaeta Ratna Suminar. Wanoja gede kawani nu nyekel pageuh kana tetekon kabeneran. Najan kalan-kalan barangasan tapi ajrih ka Dewi Pramani. Ari tina dongeng indungna nu napal dina ingetan Usi teh nyaeta carita hiji indung katalangsara nu ngulu batu keur ngabobodo anakna ulah ngaeh ceurik lantaran kalaparan ambe disangka keur nyangu nepi ka pangkat khalifah ge daek manggul beas. Dongeng ninina nu napal dina ingetan Usi teh nyaeta dongeng Gatot Kaca nu leber wawanena ngabela negara. Usi junun sakolana boga cita-cita hayang ngabela nagara siga Gatot Kaca. Hayang leber wawanena siga Ratna Suminar. Hayang gede kanyaah kasasama kara hayat siga Sayyidina Umar. Ku babaturanana remen dilandi si Gatot. Make baju tetep rapih, buuk tetep digolep. Tahun 2011 Sanusi keur jeneng jadi wali kota. Malah jenengna periode kedua lantaran kapake jeung kapilih ku rakyat. Mindeng ngurilingan kota teu pati ngarasa kumaha macetna patalina damun indit-inditan teu leh dikawal make sirine. Mineng ulin ka pasar tradisional jejeblogan make sena capit, make celana sontog. Mineng ngilu ngarawurun tah nu bacacar di sisi jalan.
Mindeng ngilu sasapu hareupeun balai kota. Mindeng ngilu sasapu di unggal taman aya di kota. Mindeng meuli rujak bebek di sisi jalan. Mindeng niup suling jeung nu ngamen. Mindeng ocon jeung nu main doger monyet di parapatan jalan. Mindeng ngilu mersihan WC umum di terminal bus. Sanusi ayeuna mah tara aya nu nyebut usi. Keur ngabaheulai dina kursi males ditepas hareup imahna. Poe pere ayeuna mah eueuh acara nu kudu didatangan. Estu hayang cicing di imah. Ngareureuhkeun palai, estu hayang ngaraga meneng. Cicing di imah ngararasakeun betahna hirup. Angin ngahilibir nebak daun tangkal samolo. Ngajan keur usum harodo, keur hareudang bayeungyang. Di imahna karasa nyecek tiis daliuh ku tatangkalan. Kurunyung nu piket jaga di gerbang hareup datang bikin surat-surat. Surat-surat teh satumpukan, aya ti yayasan, aya ti LSM, aya ti organisasi pangajian, aya ti DKM, aya ti partai politik. Geusan kajudi eusina. Mun ti yayasan pasti eusina proposal. Mun ti LSM pasti nyabit kekurangan gawe. Mun ti organisasi pangajian pasti hayang dihadiran. Mun ti DKM biasana hal ngabangun masjid. Aya surat nu rada beda. Nu ieu mah sigana ti pribadi. Surat teh meh-mehan teu dibuka. Da biasana nu model kitu teh surat kaleng. Nu eusina ngalaporkeun bawahanana nu basila. Nu teu waras gawe atawa ngalaporkeun nu salingkuh atawa nu kumpul kebo. Amplop surat disoehkeun da dirapat pageuh. Surat teh panjang, aya kana 4 kacana, ukuran polio nu aya guratna. Tulisanana meunang nulis ku leungeun, lain meunang ngetik ku komputer. Gurat tulisanana ipis kandel, nandakeun nu nulisna ti sakolaan zaman baheula. Nulisna sigana lain make ballpoint, tapi make pulpen mangsi. Mun teu ku kalam ge rapih. Sigana nulisna di apik-apik atawa kitu we meureun tulisan kaluaran sakola baheula mah alus. Basana basa loma, lain basa lemes. Bubuka nama biasa we make salam, tuluy aya kecap, mugi aya dina kawilujengan. Nu ngagebeg eta nyebut Sanusi teh ku Gatot. Cenah ngahaja nulis Gatot teh ambeh inget deui kana cita-cita baheula hayang boga ketak siga Gatot Gaca dina ngabelan nagara. Ambeh inget deui kana dongeng Sayyidina Umar radhiyallahu an nu manggul gandum lantaran aya rahayatna nu katalangsara nepi ka ngulu batu. Ambeh inget deui kana ketak Ratna Suminar nu ajrih ka Dewi Pramani. Nyaan nulisna teh ku basa loma dan nepi ka aya kecap ieu. Gatot, uing mah lain tu satuju ilain meresihan WC di terminal bus. Kacipta pangkat wali kota ngagosrek nyikat WC. Kahade eta gawe teh bisi ukur pupujieun ambeh katangar hayang kapake ku rahayat nu bakal milih. Padahal masih loba keneh nu leuwih penting nu kudu dipigawe ku wali kota. Nyaeta mersihan tina penyakit korupsi. Cek eusi surat deui. Uing mah hayang ngadenge ilain ngomong di hareupeun balarea yen di kota ieu bersih tina korupsi. Terus aya kasanggupan mun aya bawahan korupsi ilain sanggup mundur, sanggup eureun tina kalungguhan wali kota. Kapan bawahan mah tara salah, nu salah mah nu mimpina. Sanusi ngahuleng salila-lila nasaha ngirim surat teh. Dina pikiranana nataan hiji-hiji sakabeh dulurna nu nyaho perkara si Gatot. Hayam jago ingwanana. Asa eueuh dulurna nu bakal nyieun surat siga kitu. Boa-boa babaturanana zaman sakola dasar baheula kitu. Bisa jadi Sanusi ngirikan alamat ngirim surat. Aya ngaran jeung alamat nama, tapi teu wawuh ka ngaran eta. Sanusi nimbang-nimbang
nah perlu atau henteu disusud, cek pikirna teu perlu disusud, teu perlu ditarengteng saha-sahana. Surat dibaca deui di jojoan, mengpeung jeneng keneh kudu hari gawe, nu disebut hari gawe di dinya ge meureun ngarti naon nu disebut hari gawe teh. Tapi santeuna milik hari gawe teh lain cek sorangan, tapi kudu cek batur, cek rahayat. Uing embung boga wali kota mun geus eureun tina kaungguhanana, tuluy dikerewet di titah sare di hotel Prodeo, dibui di titah milang jariji besi alatan basilat. Matak ear jeung matak era rahayat sakota. Anak pamajikan bakal meungpeun saneng-eneng, dulur-dulur ngaharintul hidung bapak nandang wirang. Di bagian handap surat kabaca, hampura lur, uing mah nulis surat teh bakal tingkunya ahwe. Uing ge mindeng di papatahan ku kolot keur budak, atuh geus kolot mindeng mapatahan anak sangkan hirup junun, sangkan hirup jujur. Ngan apan mindeng kabelejo, da loba pambibita haliah dunya. Ongkoh deui nulis surat teh basana bisi karasa kasar, sakali deui hampura. Bisi ngarasa kaganggu ku ditarimana ieu surat, anggap we eueuh suratna diduruk we. Heueuh, mun teu salah denge ente teh hayang nyalon jadi gubernur. Alus tah, ngangka hade we sing inget kana umur jeung kamampu. Bisi rahayat ngarasa kablejo. Bahaya mun rahayat geus ambek mah matak leumpeur sarerea. Uing mah ukur ngajurung ku doa mugi sadayana aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Sanusi ngadayagdag bari semu ngeureceum, surat ditelepan digolerkeun dina meja. Sanusi ngarawel koran nu ngabarak dina meja, dipake ngagebran awak nu karasa hareudang bayeungjang. Kagambar pameunteuk emakna, bapakna, ninina nu geus eueuh di kieuna, wa keur nyerangkeun ti alam kalanggengan bareng jeung si Gatot. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.